orang ziarah bae ka kubur bandingan ge. Ziarah ka kubur teu kudu babacaan. Angsongkeun awak urang ka kuburan langsung urang depak di kuburan. Cicing di kuburan. Ulah loba omong. Geus haripan ku urang kuburan. Sugan aya batu koclak. Saminggu urang cicing di kuburan batu koclak datang hulu sia nu koclak. Lain kitu zarah mah nu tadi teh Gusti abdi aya di hareupeun kuburan. Kuburan aya di hareupeun abdi isuk pageto abdi ge bakal ngajepat sara anu ku abdi dizarahan. Nu dizarahan ieu mah min jumlati waliin min auliya Allah. Min jumlati sholihin geus jelas tapak-tapakna. Tanda kasolihinanana loba nuzara. Abdi mameureun boro-boro batur nuzara. Anak kecan pugu zara. Gusti keun bae teh urusan nuzara rahmalah. Sapira nuzara nu jelas mah diri abdi jeung Gusti hampura abdi isuk pageto abdi bakal ngejepat kos kieu teu kudu babaca. Muslimun cek Imam Tirmidzi ziarah kubur eta aya implik indikasina istimewa tudzakirul akhirah jadi ngelingan ke akhirat. Mentak pemimpin ziarah ulah sok haju hegera menta naon ulah sok itu sok eta kos itu tulis bae cenah maksud pemimpin ziarahna ondo segala ayu tulis bae tulis engke direkeskeun. Waduh, kos dues wau bae. Dilaporkeun sakiana, geus bisaeun meureun nya ngalaporkeunana. Ulah sok kitu ziarah teh dulur kabehan, urang ziarah ka kuburan, urang ge bakal paeh kos ahli kubur. Nu tadina predikat urang aya loba implik-implikna. Mimiti camat lurah kemudian kebelah dia nama aya anu gubernur presiden aya anu boga predikat mimiti dina keberhasilan belajar dokter Andes BA MBA non MBA nyaho segala macem-macem nah, doktor segala macem-macem nah geus pae mengajepak bae orang teh bakal pararaeh. Jadi orang ziarah nginget-nginget bahwa orangnya bakal paeh. Sing hade kudu kitu tah. Nambahan deui bahwa ziarah kubur teh beuki ngazuhudkeun kana dunya tambah. Ya geus bae wah boro-boro mobil ieu itu kuncina ge dibawa lah geus bae urang sacukup-cukupna bae. Hirup eta geus ulah sok moyah mungpang ulah pokokna mah asal urang deka mamana aya jang dahar jang kolesterol kitu bae geus pokona mah mun perlu mobil atuh kumaha diperlukeunana deket apan sabae rada jauh Innova jauhna pisan mah tu Mercy masalah geus jadi zuhud kana dunya blow on. Jadi alhamdulillah ya minggu ye orang dihadiran ku Ma'ruf Amin. Jadi mui minggu ye ngaji coba minggu hareup ngaji teu. Wah. Nyodohan. Jadi mampir ka dieu di jam 8 ngaji di dieu nya diukna nya di jero nya di luar. Nu jelas nya milu ngaji di dieu hayang neuleuh boga maksud ka jeung kumaha ge. Nu jelas mah ziarah kubur tuzahidu fid dunya bakal ngazuhudkeun kana dunya. Kos kitu teh. Kukula dikabari dicaritakeun bakal ke ngaji bener. Bahkan ke mah bung jenggot ge deuk ngaji. Siap marawa kecrek. Masya Allah, garib.
asananya pertama kadieu ke bakalna maca la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Aduh, masya Allah, bakal kul huwallahu ahad. Kebelah ditunang kenyana lantaran di dia loba awewe engke bakalna buta heula. Terangnya dunia. Kos gitulah ke bakal datang sararia. Bahkan presiden ge deuk datang ke dia. Presiden SBY deuk datang ke dia ngaji. Coba kurang beres sapinah baca dah. Aduh, ya rame dunia ini. Satungtung ngaji atuh saha sabodo-boro-boro ya nu Islam nu Muslim. Kristen ge nu kemari lu ngaji ka dieu loba, Buddha mari lu ngaji ka dieu loba. Nu alhamdulillah hasil tina pangajianna geus sababaraha Kristen anu asup Islam, sababaraha Buddha asup Islam. Anyar keneh gegerahan bae nyana ka dieu hayang di syahadatan. Syahadatan begitu ditanya ku kula bagaimana ini sasakalanya? Apa itu sasakala? Aduh, pinteran aing jeung sia teh nyawa sasakala. Jadi di nasional geun eta sasakala teh. Itu jadi seri. Oh, Pak Kiai saya ikut ngaji terus ke sini. Udah beberapa minggu terus saya mendengarkan pengajian pakai di mana ngedengerinnya sekulante pertama di mobil aja pakai radio kemudian kedua kali turun deket tukang sate Pak Kiai nyinggung tukang sate saya ada di situ akhirnya saya pindah ke tukang uduk tuh kan kene tomato tapi gugula ditanya itu di deket tukang sate ada siapa iya ada Pak Anu kayaknya hoan sia kuai. Dia nyaho tak kula nu deukeut tukang sate ti nyana. Kula kaget. Nyana laporan ka kula. Kabelah dina asup sama masyaallah. Bahkan nu di ieu mah perumahan boga perusahaan isi ulang eta mah suamina, istrina, anakna 2 asup Islam kabeh. Awalnya kadi ngaji nyana awalnya ngaji asup bisa eta geus loba mentak boro-boro atuh ieu deui presiden Oma Irama atuh ngaji masalah sanu nyawa nyana bener niatna anu dari uk di can pugu bener niatna oh cenah ieu mah kiai cenah narima ieu atuh tenang bae asal dek pilpres we ge mangkararieu kabeh ge pilkada, pilgub, pilpres. Atuh kararieu kabeh ge sing soloyong jelema teh anu boga maksud nya hayang didukung. Atuh urang sebagai rakyat yang ngadukung nu penting aya duitan. Kabeh kana raka kabehan lah. Masyaallah nu jelas memang kieu lah. Naon gitu karena pesta demokrasi di urang bisa-bisa sing sulusup bahkan dina pilpres nu ieu mah sigana kiai teh hudang bakalna kiai teh hudang lain lalagaan sebab kitu aya nu deuk diperjuangkeun ku kiai sebab lamun presiden kieu-kieu bae kan teu beres. Jadi kudu nu diperjuangkeunana presidenna anu anti miras, anti zina, anti pornografi. Wah iya, udah mengarah ke Bung Jenggot lah. Aduh, Gusti Allah sing harade. Kaharepna sing harade lantaran geus-geus ge kos garari itu nyungsep. Di pondok tinggal pondok, majelis tinggal majelis, ambalayah duit teh sabaraha, kegiatan ngaji eureun. Contoh geus loba jasa.
ada untuk cekul lagi kalau mah titip teh artina sok dukung ngedukung asal nu loba duit. Pan teu beres DBG emang musim teu beres. Ya Allah. Tetep gak bawa bae aja orang sebagai bangsa. Orang sebagai bangsa tanggung jawab negara atuh aya di urang. Batur anu deuk siap jadi pamimpinna ya urang siap anu ngadukungna. Lamun urang cicing bae ya Kristen naik. Gitu kan kafir naik. Ye, atuh daripada kafir naik mendingan rombongan urang nu naik. Tah mulai geus jaheul oge nya ka pancing geus. Mulai bener oge kieu. Atuh parangsaan. Sabaralila negara orang pakai lelecehan sugan we ku ayana didukung ku kiai mah bala lener tah mulai bener oge asal geus heheuna kitu bae lain lain deui tah mah hehe bangsa anak Semar tah mah tah tulah sambarangan urang ge kudu milu partai naon kitu ngaramekeun geus acak-acakan makan urang-urang keneh urang siap kan calon nu bener orang siap menuju kebenaran atuh kudu dijieun cenah partai geus aya disadiakeun jang kiai mah tenang naon cenah kiai Golkar nyaho nyung sok bae sia tuh jah ane dikitu cenah nya kiai emang kos kitu lalakon negara mah geus satungtung urang hirup urang ge kabawa nu mana tuh nu hebat mah nu usim kos karitu hate tetep ka Allah disebut ortodok jenting ke di akhirat nu di ortodok anu ngadadahan dadah modern dadah camat dadah bupati Jeki dadah SBY yang dirantai si dada tubungan sahabat lagi di dunia salamet ke diri orang lebih mantep make pertimbangan syariat ya orang ziarah baik ka kubur bandingan ge ziarah ka kubur teu kudu babacaan angsongkeun awak urang ka kuburan langsung urang depak di kuburan cicing di kuburan ulah loba omong geus haripan ku urang kuburan sugan aya batu koclak saminggu urang cicing di kuburan batu koclak teueuh datang hulu sia nu koclak lain kitu zarah mah nu tadi teh ya Gusti abdi aya di hareupeun kuburan aya di hareupeun abdi isuk pageto abdi ge bakal ngajepat sara anu ku abdi dizarahan nu dizarahan ieu mah min jumlati waliin min aulia Allah min jumlati sholihin geus jelas tapak-tapakna tanda kasolihinanana loba nuzara abdi mameureun boro-boro batur nuzara anak kecan pugu zara Gusti keun bae teh mah urusan nuzara rahmalah sapira nuzara nu jelas mah diri abdi jeung Gusti hampura abdi isuk pageto abdi bakal ngejepak kos kieu teu kudu babacaan geus bae nginget-nginget ka akhirat tuzakirul akhirah. Nomor kedua aja Gusti orenganan dialantarkeun ka kuburan teh make mobil make kapal nu jauh mah dan lain sebagainya baralik deui orenganan boro-borona naon samak pandan ge balik nu ilu jeung abdi dunia hanya boeh nah didinya geus abdi mah teu hayang bogana naon Gusti geus moal nambah deui hotel geus boga di Jakarta perumahan jangan dihitung gua abdi imah teh aya 5 di Bandung aya di Jakarta aya di BSD aya geus teu hayang abdi mah zuhud ya zuhud kos kitu malah yang meuli sepatu deui geus loba sepatu malah yang Gusti moal kawin deui abdi mah can aya geus opat nya zuhud kos kitu zuhud goblok beureun
mun zuhud mah kieu Gusti salila ieu abdi geus popoharaan dina dunia nu ieu mah ku abdi deg-deg kagustikeun pake ngabangun masjid pake ngabangun majelis pondok pesantren geus mah abdi mah ieu mah usaha bae tapi jang lingilai kalimatillah keur berjalan mangga Gusti nyanggakeun teu resep abdi mah geus aya segala rupa pamajikan abdi opat 3 dek dibikeun ku abdi kasaha nu hayang mangga bari dek dibiayaan ku abdi wah mantep jasa tah mata panggil babaturanana get aing ieu kuari dek geus deukeut ka hareup aju pamajikan aing lah ku aing dek dirampingkeun aing boga opat ku aing dek dibikeun tak kasihan nu mana nu kolot umur sabaraha aya bejana mah genep 5 mah aya aju geus aing mah geus deuk 3 bae ke di mana hayang nambah deui ka Parawan tolol beunang nu kolot dibikeun ka batur nu geus lambeng aing nya hayang anu keker deui zuhud jurig pokoknya artinya zuhud dia jadi kurang resep karena dunia nu eueuh ulah diteangan nu aya bikeunan eta zuhud supaya kadang ikut jeli nu aya bikeun dan nu eueuh ulah diteangan pahit zuhud pahit debatak pangkat jelema anu menuju wusul ilallah zahid ngaran wong kang zuhud wong kang ora demen ing dunia wong kang tapa saking dunia tapa teu dahar teu nginu mah gampang loba nu bisaeun budak leutik ge bisa budak ge bisaeun tapi tapa ulah resep dunia ieu anu dibutuhkeun teh ku Gusti Allah pek dek jadi naon-naon ge asal tapa calon DPR abdi mah dek ngelola dek ngabangun bangsa jeung negara tanpa resep kana dunia mantep abdi dek jadi bupati dek uras urus tapi abdi dapat teresep kana dunia nyata abdi dek jadi presiden pokokna mah dek dibejakeun kaayaan negara karusakan negara APBD na dek dibejakeun sagala rupana jeung deui hasil-hasil negara dek dibejakeun ku abdi disalurkeun ka anu anuna geus teu hayang sama sakali tah nu dibutuhkeun ku urang presiden bos kitu bila perlu besi kakurangan jangan bangun tuh harta aing beakeun ku sia asal gantian ku sia jararau jasa Gusti Allah lamun urang nyaritakeun soal dunia inget ka Kangjeng Nabi ngeri lah dunia mah ka'abiri sabil atawa persis kos jelema anu musafir kemudian sumagola kaelulah tahta syajaratin hees cenah handapeun tangkal kayu kemudian sumagoma hudang roha berangkat tanpa dideuleu deui tatangkal kayu teh dunia kos kitu percis kos jelema berangkat kemudian di tengah-tengah jalan nyana ngiuhan di tangkal kayu geus hudang tina sarena nyana berangkat deui menuju tujuan utama tangkal kayu nu pake ngiuhan geus teu dideuleu-deuleu deui tah dunia teh kos kitu percis kos iiuh bae engke ditinggalkeun ku urang teu lila hanya mampir istirahat berangkat deui urang ge kuari ti alam arwah mampir ka dunia terus berangkat ke alam barzah iiuh ditinggalkeun moal kebal tak sering-sering sarah urang ka kuburan merenung urang bakal jadi ahli kubur di jero kubur bakal aya batur urang nu ngabaturan ka urang adalah amal-amal urang eueuh dongengna nu ngabaturan ka urang adalah mobil pabrik jeung sajabana hanya nu diselapkeun ke masjid majelis taklim pondok pesantren yatim piatu etala sanajan dunia eta rusak goreng fana tetapi dipakai eta manfaat jadi Kangjeng Nabi kajelasanna manitah ziarah teh
awalna ngalarang kemudian ujung-ujung nanita ke urang bahasna nya wallahu a'lam.